Allah nak beres beh dituna jadi sukses kitu lelengkahan tukang zikir teh cenah ayeuna encan sukses ayeuna budak leutik usia 8 tahun nyenta motor ninja ka kolotna dibere moal udah budak katarak 8 tahun nyenta motor ninja ayeuna urang pamenta urang can dikabul ku Allah cik tinggalin hati urang leutik keneh apa geus gede tadi mah budak leutik keneh nyenta motor ninja teh tarawaka di kedunan ku kolot ayeuna hati urang leutik keneh barang penta loba ka Allah da moal ka dibere ku Allah mah mere teh ngitung-ngitung karena kadewasaan hati urang tah ngamalkeun zikir teh eta teh ngadewasakeun hate anu tadina urang babariana isu pageto kulantaran urang sering ngamalkeun zikir sifat babarianana ngurangan isu pageto sifat kasinggungan ti diri urang kulantaran urang sering ngamalkeun zikir ngurangan bisa leungit teu nafsu mah moal bisa leungit ngan bisa dikendalikeun hungkul kasinggung mah aya ngan begitu detik eta kasinggung detik eta normal deui urang mah detik eta kasinggung 7 tahun deui aya keneh tah engke mah tiasa ngendalikeun perasaan urang barokah tina ngamalkeun zikir barokah tina ngamalkeun rupa-rupa amaliyah anu ku guru urang tos dipasikeun ka urang kitu urang kawitan hataman ya ieu metode hataman teh salasna mahal hataman sapertos kieu anu rada lami durasina kan ieu rada lami durasina nya kasebat riyadhah tos kasebat riyadhah anu mal mergo ge sami riyadhah anu di dieu sabulan sakali ge sami eta ge riyadhah atanapi hartosna latihan gitu nya kan mung dina